Pak Guru paingan ya saur pamantri Sakri kula sok ngumbar teuing nafsu teh horeng karasa ayeuna nya rumah tangga ucelak ecrok moal boga lebu-lebu acan teh horeng karasa ayeuna nya alah ayeuna mereka yang sabar rek inget ka budak ayeuna ta budak ke sigala dede payu punten tante mangga om ompong bos pom geus babawung deh isaha Pak Guru ya lagu teh ti Bapak Hajat rupi namanya ti Abahna Alif geus lagu ngajurut apana Desi Cikampek manawi teu acan mulih aya keneh mamahna Desi sareng apana ti Cikampek atuh aya kitu ada raya rek mere ipekah keur kuring cen akang jol akang lebet bae panto kuring mamolongo we seneng na keterangan getulak akang paingan maneh ngalut dungdong we kuring alah iya Abahna Alif teh abah nuhun abah ari ieu ari omna moal nuhun Bah acan-acan teh nya oh Abah Alif aya teh budak urang nu segala dek ieu teh diuk heula ari namu teh sasalaman heula ari hayang jeung popotongan teh tah manis sasanggaleun akang ngalektor bae sugan ngalektor bae macul bae sum ka sawah eueuh panggungnya macul oh macul bedukan bae di ditu rek naha akang ka dieu datang ka harideung hidung mah dagus bakat ieu teh budak urang ieu teh nu ngajajar ieu teh teh budak lain epot akang 1 2 3 4 5 genep tadi nama kuring terek bogoh asugan teh lain budak urang corongoh tiba heula teh ada teh angger wae moal ayeuna mah ieu nupang cikalna ieu numpang gorengna nupang cikalna geus huisan anak teh can disunatan can rek naon akang ka dieu ayeuna mah pugu rek eling rek insap rek sering ka masjid insap-insap mah baheula keur budak kaleutik isin ku keneh ibu mantri Sakri sing bener cenah rumah tangga teh era ku Bapak Hajat tuh Pak Hajat jeung Ibu Hajat sakinah mawadah warohmah nu kitu mohon ayeuna mah rek eling eling-eling naon ti baheula ge angger we adat rek jujur moal salingkuh ayeuna mah nya moal pokona mah ladang manggung mah seuseun mah dibikeun ka hararayang teuing seuseun ka kuring era ayeuna mah kurang Cipedes pulang balik bae ka dieu teh nu gaduh lagu tema panas Bapak Hajat teh ditu namanya Pak Hajat nya aya Bapak Hajat kumaha Kang Cen mama tante kitu udah ngora keneh akang hoyong balik deui cacarekan baring balik di moal kuring mah geus nyeri ti baheula ge hari nu kacida adada akang boga pikir kaduhung nya ayeuna mah kaduhung budak geus garelis kitu mah kuring sakieu mah nya sakieu jajar pasar hari akang sumpah mamah jalan sumpah pocong moalang linci deui alah izin ku Abah Ica sok maneh bonteng nempor ada nu herang malah piraku hari ayeuna mah mamah jalan akang hoyong balik deui era ku Abah Ica ieu mah rek bener kaduhungnya Kang aya namanya dangukeun gerakan so ari abdi alim Kang alah abdi alim balik moal Kang saeutik moal rek dangan urang dieu meureun nya rek dangan bos kuring ari sok hoream Kang alah hoream kumaha sangsara mah sapa panjangna arek disenangkeun ayeuna sangsara teh baheula teh kuring teh ku akang moal titah tandur moal baret toke akang
Bareto iraha abdi masak dinya nyeri ti baheula ti kuring teu kabah Ica meureunnya ari abdi muangkeun aku mah rek gancang mah ku bapak barudak dirucu deui parura aya keneh moal akang lah kuring mah geus kapok rek nangan kumaha deui aduh mama pahajat aya sahabat sareng ibu nama Dawi aya upuri litan pahajat gagah pada wayah kieu ada harujak geura hari bisa cager pahajat kumaha akang cageran ku kuring kumaha lamun mama kerasa dirujuk deui alah moal akang kuring mah teu percaya teu percaya ka rayuan-rayuan goblok aduh mama akang teka bumbu lengko gede bumbu lengko akang lengan hari ayeuna mah Bapak Mantri Sakri aya Bapak Mantri Sakri sareng Ibu Hajat Bapak Hajat pikir aduh dangukeun deui geraneangan dukun we nu lepus ka ditu akang moal kuring mah rek dipapatkeun ieu asianku hari abdi sumpah deui sumpah kumaha moal ari balik deui moal abah halim aya aya naman buka ka dieu duka moal baheula aya ngarujuk ari kolot abdi kolot nu mana nu awewe terucuk mah sapa panjangna geuning terucuk kolot abdi teh kakak moal aya keneh ari abdi moal akan kok moal wae kumaha kalanggar papatah kolot saur Pak Imas oge patah aya doraka kuring marek doraka ajab jujur rek seri ka masjid ari tidak izinkan tidak izin kumaha kalau saya balik lagi sama abah rek dijampean deui moal teu ka kuring makan sok we hari jangan sombong mama henti survei akang fakta ieu mah tong banyak teuing hari akan terang geuningan mah mamah jalan mamah boga pepentang hayang naon akang kawas dukunnya kaciri kamari meuting ti Pak Imasnya neangan dukunnya jeung kurinya dukun lembus leres akang abdi teh kahiji alim dipangnyandungkeun pamajikan akang eta nu urang Jombang pegat we pegat tosnya moarek hiji kantiluna ulah seseuhan dikabikeun teh duit rosiko akangnya bopan kabeh wae eta teh ai eta nu susah-susah ka dompet naon eta keun bensin di jalan Pak Hajat aya di kamar keur ipekah nama ti Bapak Hajat sareng Bapak Lurah antara aya Bapak Lurah aya Ibu Hajat aya Pana Ica duka di mana aja ulah bendung ari kitu sote Pak Hajat abdi mah ukur nawara Abah Alif aya Bapak Hajat Abah Hajat eta aya ari abdi pasrah Pak Hajat Pak Hajat pamingkang rek mikanya akang sumpah deui mamantin anu gaduh lagu cenah aya pahit beurana beli pada ngareng kenek
Ari nu kolot bang geuning Abah nali karafa pait peurna hayu urang ibu hajat kumaha ayeuna keneh hoyong nepangan ibu hajat urang kalape aya ibu hajat pamantri aya di pengker hari abdi pasrah ibu hajat pamingka teknikanya Bapak Mantri di pengker aya Bapak Mantri Sakri pamantri sakri aya aya hayu urang Bapak Mantri Sakri anu pangbageurna menit ieu keneh jam ieu keneh urang ka KUA Bapak Mantri Sakri hayu urang Pak Mantri Sakri Pak Mantri Sakri aduh nuhun rek nikahnya sepuh urang teh mah Bapak Lurah mah moal merenya aya keneh Bapak Lurah hoyong nepangan ipekah teu acan jejeg Pak Lurah Bapak Lurah di hantara anu mana cobi macet Bapak Imas Pak Lurah anu bager Pak Lurah hantara anu sayang Pak Lurah hantara anu bager Bapak Lurah eta aya gara-gara Pak Lurah nuhun awingna mah atur nuhun pangasina tos katampi pun uwa anggakeun mah urang Cipadas nyanggakeun hiburanana pamugi ageuna maklum di kompalan seni Sunda turun silaturahmi nyanggakeunna urang Cikampek Mamah Desi nyanggakeun hiburan atur nuhun kasadayana utamina anu kagungan lagu Abahna Ali pantos diputrekeun nuhun kata